masker gitu, masker anti corona. Bapana temniti brak itu molor. Bapana. Naon atuh indungna? Ulah tibra teuing molor teh. Udah tunduh. Udang. Utong tibra teuing molor teh aya teh keur zaman bangsat. Bangsat naon pan urang mah teu bogana naon. Heueuh sing teu bogana naon oge atuh. Urang teh aya waspada mah hati-hati kudu. Heueuh atulah. Euy nya tong tibra teuing bapana nya. Moal tiba teh moal. Awas mun aya nu kalengitan. Moal bere jatah ku aing sia bapana. Ini ngomong teh dibere jatah, dibere jatah. Kan urang geus 2 tahun teh dibere jatah ku sini. Bangsat naon atuh? Urang mah teu bogana naon. Urang mah jalma biasa teu boga harta benda. Naon ulah barang berharga di urang sini masuk aya-aya wae. Mending kada molor we deui lah. Anjing, aya motor euy. Beneran ieu mah euy. Padok ku aing. Lumayan kunci setang kumaha atunya anjing teh aise euy mending keneh mama dog emas useuy banget tadi kunci tuh. Jalan dia si gana mah dikunci kudu didobrak ieu mah hiji dua aing lapar marang heula. Lumayan maling teh warga heula kabeneran ke molor
Naon eta kotak ketreknya ah. Saha eta? Oh, meong heeh. Sok tak aya hulu asin di dapur. Anjing teh. Aya wae euy. Untung molorna kebluk. Anjing dah. Bang breng-brong wae naon eta teh? Meong. Abi mah meong. Naon atuh muang meong mang bang ka ditu tulah mana teh keur bager meong. Meong. Anjing teh. Aya wae ah. Di mana nya nyimpen nanya. Aya HP euy. Tapi da urang teu bisa makena lah. Yang naon da moal payu nu kieu mah. Ayah euy kapanggih ku aing euy pasti ieu eusina emas akolot mah heula mah nyimpen emas ge di kieu balik ah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh, illallah. Mana? Ini nak. Ini tinggali ikuna dia maluka ya. Astagfirullahaladzim. Boa. Urang sabangsatan ya. Aduh. Paromo ieu kumaha ieu? Mana? Aya naon bapana? Itu tinggali ieu kumaha ieu? Ini balatak kitu. Buah-buah kebangsatan marenan. Astagfirullahaladzim. Maha tuh. Kalanya urang rek udah geura kituna nu malingna sugan aya keneh deukeut keneh nya. Dagoanya. Wah, nu maling cenah aduh. Ieu main kebangsatan atuh kacarekan ku sini euy. Mana cenah nya? Maling teh. Aing mah kumaha ieu euy. Aduh. Nu eta mah kaacak-acakan kieu goblok nu maling teh euy. Awang tempok di jerawana sugan we ayam masan anjing teh ipu ka aing naon ieu aduh badag geuningan si ini naon ieu aing ketipu anjing aduh naon ieu kieu aduh
teuing teh. Anas aing capek-capek nyaho kieu. Goblok. Untung aing teu kapanggih. Mun kapanggih bahaya jang naon menang kieu. Antor. Anjing, ieu mah nu maling teh euy. Aing oge da kasih bejaan aki palok teh goblok. Kita sare teh entong tibrat teuing cek aing mah. Adon, molor teh segala wae. Anjing. Aduh. Euy. Tempat berharga ini eueuh. Rorompok anu denok. Aduh, mangkali dina tas beureum. Eta teh mangkali alat tempur. Anjing, ya wae aing mah. Mana deui teh sakit teh milila. Goblok ieu mah nu maling teh. Cangcut dipaling. Anjing teh pirage cangcut. Mana dipaling segala wae. Aduh. Untung we keperawanan ini tidak dipaling. Coba kalau dipaling si Aki bisa marah. Aduh, aing euy. Mana? Oh, nakina geus. Kapanggih bangsa teh euy. Makanya eta tuh tempat wadah rorompok nu denok anu nini eueuh. Hampura da tunu da sugan teh tadi aya pak bomreng gitu tah. Sugan teh ucing da cenah meong, abi meong cenah kitu mana. Lain hampura. Aing mau diberi jatah sia kitu-kitu teuing maki. Cek aing teh molor teh. Ya molor teh tong tiba-tiba teuing cek aing oge. Hampura atuh dah lah ulah ngambek. Aya barang euy. Sigana nu murah ieu mah euy. Heueuh. Nu saha nya? Kewang temponya. Sugan we atuh jerona emas. Ya, lumayan kan? Jang meuli ieu. Jang meuli baju lebaran nya. Oh, atuh. Ya, mata ke rezeki anak soleh. Nya, rezeki anak soleh mah di mana we milik mah tuh anjing. Tempuh heula nya. Sugan we atuh. Dimilikeun ya anjing. Naon anu kieu? Atuh. Kita masker kitu. Masker anti corona urangnya. Anjing. Naon ieu deui? Aduh, kacapan naon deui euy. Anjing. Siga wajah hitam erek aing. Teh ieu mah naon ieu? Sigana mah ieu teh meureun nu murag meureunnya geus nyeusehan. Pohoeun meureunan. Naon ieu nya? Naon ieu? Alah. Siga coklat anjing euy, coklat meureun. Hayang maneh? Keajarannya. Anjing beureum. Lipen ieu anjing aing euy. Anjing halus euy lipen euy. Geus lumayan uang jual we kasih Ece sarboa, kasih Ibi sarboa. Sugan we atuh dihilian euy. Bae 2000 ge lah. Cigana saukuran da ieu cangcut. Heueuh. Cak aing mah tuh murag teh duit, ieu mah cangcut. Aduh, aing mah. Tapi bae lah. Uang jual kasih sarboa. Sugan we atuh euy. Dibeli pan orang bisa jajan layangan. Betul tidak? Naon euy? Sigana si Ece sarboa rame kitu jeung si Aki aya naon tah sehat kitu. Naon? Meni ribut-ribut kitu nya. Moal tah sehat mah kitu nya. Bae da urang mereknya. Mereka jual ieu cangcut. Lumayan anjing jeung lipen. Kan kita si
Ece Sarboa teh jadi gulis. Kata si Aki teh makin nyantol, kata love you, cina. Araya kitunya. Sampurasun. Tuh aya tamu tuh. Oh, kita ya tamu di segala wae. Ece Sarboa, Ibi Sarboa. Oh geus lah urang neangan heula nya. Uang lapor heula ka kepala desanya. Oh, jika tuh liat laporan mah cik. Heuh daguan. Sok aya teh tamu buka heula. Engke tamu mah dibuka. Kang Kemod araya. Nah, deui teh nya. Tamu teh. Ece Sarboa, Bangkar Wara. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Ayo dilebat. Aya naon meni pabalatak kieu? Oh, paburisa tuh. Saya kamalingan. Cek, urang teh rek ngajual ieu. Rek ngajual. Naon teh? Cangcut. Sugan we. Si Ece butuh kitu tah. Keun bae jeung jajan. Sok lempuk. Tah cangcutna teh ieu, Cek. Kasa ukuran maranya. Ieu mah cek aing nu aing ieu mah. Si Ece, mane maling ya Bang Kabara? Ih naon aing maling nu kieu teh hararayang. Tuman sia leutik-leutik maling nu kieu jeung naon mane cangcut BH. Aing mah pamangin jeung ku aing bejangan. Kelewe sia. Sia ku aing ngejakeun nya ka si Baban. Ih, kitu bejakeun coba mah mane ge. Ani buktina barang lain di mana? Berarti mana malingnya? Saha nu malingnya si Bangkar Wara bener kitunya. Oh, mangkane ieu teh tuh alat tempur ieu teh. Ieu kapan bisa geus kapangi kitu. Tapi da pirakunya si Bangkar Wara maling nu kieu mah yang naon? Ah, teuing lah. Nu penting mah ieu wadah rorompok anu denok kapangi deui. Nah, makanya kan alat-alat kecantikan ini. Alhamdulillah kapangi deui. Herannya. Nini awakna leutik tapi barangna tong heran matak si Aki mah lamun ditinggalkeun jauh ku Nini teh teu sanggup tempo atuh tingali. Pokona mah Nini mah sanggup menangkeun ngora deui ge. Anu ku sakasi Aki teh nyaah pisan da setia pokona mah si Aki mah. Hah, aing mah nu maling teh rupa-rupa we zaman ayeuna namanya. Meureunana geus eueuh palingeun mata kitu oge nya. Barogan duit meureunana. Alhamdulillah ya Allah kapangi deui. Jongjon. Kan ini geus kieu mah ngareuna. Aya mah kudu disumputkeun ieu mah di tempat yang paling aman tersembunyi. Tidak ada yang tahu satupun, hanya Nini yang tahu. Oke. Kenalah ke ngaraguan si Aki. Mun si Aki balik disampakeun ek diberi surprise. Karena hadiah jang si Aki. Oke.